aya sholawat anu lamun dibaca ku urang hayang naon bae ge hayang naon bae insyaallah asal teu meunang direkam teu meunang ditulis ti dituna ti guruna kuduna asal diomongkeun katalar teu meunang direkam tapi lamun direkam teu jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sama direkam kan bahaya direkam mah teu meunang anu tungtungna anta bihajati teh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin anat alaihi wujuh wa khasyat alaihi qulub antu sholli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin anta bihajati satik ngan syaratna teu meunang ditulis teu meunang direkam kudu pas diucapkeun hafal misalna ye aya awewe gelis ditanya ku urang dina tanya ngaca beuh nyentuh gana hati belum tahu dia tasbih gua muter lo je cak Haji Bahri tapi awas lo nah, isuk tanya deh ku aing sia tanya deh neng dari mana ngaca Haji Bahri beki ciut bae tah bacaan sholawat bae eta 70 hiji bacaan seetik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin anat ahli wujuh khasyat ahli qulub antu sholli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin antu sholli ala sayyidina Muhammadin anta bihajati tujukeun bihajati sarwiti ngan batal direkam ditulis batal terjadi tamak kudu langsung disebutna musyafahah ti dituna ti guruna eta sholawat bisa hebat kos kitu lain sembarangan bahkan lamun urang keur boga kesulitan tadi kula geus ngobrol di jero imah ketingkeun 3 kali katana sambat Kangjeng Nabi deh ujianana tadi aja pendek bisa pakai merah hutang tetep bisa lain deh hutang mah lain deh urusanana jual imah hutang mah eta sholawat jadi sholawat ampuh eta geus sangat ampuh geus ditajribah teh dicoba sababaraha kali beuh pohara ngan syaratna teu meunang ditulis teu meunang direkam kudu hafal langsung ijazah sakali dibaca hafal karak manjur